Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka nuhun Amang, nuhun pisan. Cek Yerodiah bari nyulusup kana harigu sanaya angen ngusapan buuk Yerodiah nya maneh nanya apisan ka Yerodiah teh, tapi sabenerna mah da lain kieu maksudna. Tah upami teu lepatna parantos dugi kadinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun. Sadayana. Nyai, sabaraha umur Nyai ayeuna? Sabaraha aja, 18 gitu. Amang mah 30 genep geus kolot amang teh geuning. Pantes kitu nya ningkeun Nyai. Moal mah digeukeun ku batur. Cek sanaya rada humar-hamir. Tingali Kisoma, manehna umurna leuwih ti 50 tahun. Tapi pamajikanna mah jabarea teh parawan jekekan deui. Aya selirna anu umurna teh sana penyai. Cek Yerodiah ngabanding-banding ka batur, sangkan sanaya ulah leutik hate. Batur mah geus kolot pisan, tapi anger we baberenjen. Nu matak Amang mah teu sapira mun dibandingkeun jeung Kisoma mah Amang. Cek Yerodiah deui. Ngadenge pamangih Yerodiah sanaya mah ukur seuri leutik. Rata-rata cenah jalma teh sok kitu, sok ngabandingkeun kalakuan batur anu goreng pikeun dipake mere omer kana lampah sorangan. Polah batur anu goreng teh sok dipake patokan, dipake eunteng jeung dipake ukuran anu eta sakabeh teh pikeun dipake mangmeunangkeun diri sorangan. Sangkan kesalahan urang teh dianggap teu pira. Contohna mun urang ukur maling sampe henteu dianggap jahat. Namun dibandingkeun jeung batur mah cenah aya anu kolu maling emas. Mun urang teu nyeun kahadean teu dianggap salah. Da batur mah kolu milampah kajahatan. Kitu jeung kitu we anu maksudna mah tayalian jang mindingan kakurangan anu aya dina diri urang. Numatak basa Yerodiah nyebutkeun yen henteu kudu era sanaya meunangkeun budak ngora, sabab batur mah leuwih ti kitu. Hatena mah seuri aya era aya. Ti saprak sanaya nyebutkeun rek mihukum manehna. Hirup Yerodiah teh katemong beuki berag beuki gumira, malah ku sabab hatena geus teu nguluwut deui atuh awakna teh manirai-rayan namahan nyari. Kusanaya oge kabireungeuh beuki dieu Yerodiah teh ngadon beuki geulis bae. Jaba awakna sehat jeung sampulur dibandingkeun jeung nyisunia indungna. Malah ayeuna mah beungeut jeung awak Yerodiah teh beuki mencerang beuki nyongcolang bae. Nyameureun ari kitu mah pantes. Yerodiah mah umurna 18 tahun. Ari nyisunia mah ayeuna teh meureun geus nincak kana 34 tahun. Yerodiah mah keur memeujeuna boga harepan endah. Ari nyisunia mah malah keur apruk-aprukan teu puguh bari jiwana kasandingan ku siluman. Tapi sanajan sanaya bisa ngabandingkeun Yerodiah leuwih geulis leuwih nyari, ari hate-hatena mah anger we
masih kene mikatineng ka Nyi Sunia. Ari inget kapal bah dieu mah horeng. Cinta teh ayana lain dina rupa tapi dina hate. Hate sanaya teh geus tibareto keneh kabodol ku Nyi Sunia. Nomatak sanajan Nyi Sunia geus kitu geus kieu oge anger we sanaya mah mikatineng. Lamun mah ayeuna manehna jadi mau ngadeuketan Nyi Sunia, eta teh balukar kapegat ku karisi. Sanaya risi Nyi Sunia nyacapkeun kaceceub ku sabab geus nyahoeun saha dirina ayeuna. Lamun mah ayeuna sanaya geus maheutkeun diri rek mihukum Nyi Rodiah, da bohongan geus katalanyuran milampah hal-hal anu samistina teu dipilampah. Pikeun nebus eta kasalahan, eueuh deui hiji-hijina jalan nyaeta mihukum Nyi Rodiah sacara sah. Isukan urang miang kadayeuh, neangan lebe anu bisa ngabinkeun urang Nyai. Ceuk sanaya munguh matak pika atoheun ka Nyi Rodiah. Ku atoh-atohna Nyi Rodiah mah nepikeun ka ngagalentoran sanaya atuh sababaraha kali. Saredek ujang Sutarman digalentoran atuh meni sababaraha kali nya. Neng ati teh aturan alah atur nuhun ieu. Oge kangge ka Pak Sutomo, atur nuhun Pak Sutomo. Urang teraskeun mitra. Nya bae isukna sanaya teh mawa Nyi Rodiah ningalkeun eta tempat. Babengkon anu kumanehna dipake reureuh saheulaan teh nelahna Putat Nutug. Pernahna teh aya di kiduleun Bantar Jatigiran. Dina milampah perjalanan neangan lebe teh sanaya mah bari jeung mitenan kaayaan. Utamana mah situasi keamanan. Tetela geuning dina taun 1705 harita teh kaayaan beuki harengheng bae. Perlawanan rahayat ka kumpeni beuki dieu geder peterna teh beuki ningkat bae. Ieu teh kusabab kumpeni ayeuna mah beuki karasa ngajajah jeung kumawasana teh. Anu mimitina datang na ka tanah Priangan butuh hasil kebon, ayeuna mah make hayang ngapi milik tanah rahayat Priangan. Dipaksa dititah melak tutuwuhan bari dibayarna teu sapira. Padahal basa samemehna mah ngagunakeun aturan-aturan dagang anu silih untungkeun. Ngan saprak perdagangan di dunia luar kadese ku Spanyol jeung Portugis, malah kaelehkeun ku Inggris kumpeni Belanda teh kapeped. Hahargaan barang komoditi saperti pala, cengkeh, kopi, jeung tarum dina perdagangan internasional teh nyirorot turun. Sabab negara-negara Eropa sejenna oge geus manggihan tanah-tanah jajahan anyar pikeun melak rempah-rempah. Dina arti sejen rempah-rempah anu jadi perdagangan dunia. Harita mah geus teu tukuh didatangkeun ti Nusantara bae. Hartina kumpeni Belanda geus teu jadi hiji-hijina maskapai anu ngamonopoli perdagangan nepikeun ka harga oge ditangtukeun ku sorangan. Tah, kusabab harga rempah-rempah teh beuki turun, aduh kauntungan kumpeni oge beuki saeutik. Supaya manehna anger boga kauntungan, kumpeni teh ngakaya rahayat di Nusantara ku jalan beuki nurunkeun harga. Malah akhirna teu dibeli sama sakali. Nyirorotna harga rempah-rempah Nusantara dina perdagangan internasional
geus nganterkeun kahirupan bangsa Indonesia kana kahirupan anu kulawu. Sabab supaya kumpeni Belanda tetep boga kauntungan. Manehna geus paksa pirusa karahayat, malar daek pulak-pelak bari henteu dibayar. Eta kawijakan anu jadi kageheul jeung kasangsara rahayat teh kahareupna mah kajojo. Nelahna teh kultur stelsel atawa tanam paksa. Sok emut kana pelajaran sajarahnya saderek Ahmad Solihin, saderek Angga Kurnia. Tuh kaguar nya dina tahun 1705 oge kembang-kembangna geus aya. Sanajan kultur stelsel tacan jadi kawijaksanaan resmi kumpeni Belanda, tapi ari kembang-kembangna mah geus karasa. Contona di wewengkon Pajampangan mitra, rahayat dipaksa dititah melakopi jeung tarum, tapi karaharjaanana henteu dipalire. Hal ieu anu ngalantarankeun Kanjeng Haji Prawatasari mapek balad ngayakeun perlawanan ka kumpeni teh. Kitu sababna basa sanaya ngalalana katebeh kidul mamawa Nyi Rodia dina upaya neangan jalma anu bisa ngawinkeun teh sasat teu babari. Ari nu jadi sabab dari saban lemur oge jalma teh lolobana mah keur paciweuh ongkoh deui boh sanaya boh Nyi Rodia hayang resmi kawin ngagunakeun cara Islam. Islam teh sabenerna mah geus lawas asup ka tatar priangan, sabab ti samemeh taun 1400-an keneh oge di wewengkon Pajajaran teh Islam geus nyebar. Minangka bukti di wewengkon Kandagalan teh Tanjung Pura nyaeta mun ayeuna mah Karawang gitu tah nya. Harita teh geus aya pasantren anu diadegeun ku Syekh Kuro urang Arab. Ieu teh salah saurang santrina Nyi Mas Subang Larang. Malah jadi geureha Sang Prabu Sri Baduga atawa anu kasohor Prabu Siliwangi teh ya. Tapi sanajan Islam geus sumebar, lain hartina agama karuhun laas ku zaman. Malah ari di pilemuran mah masih keneh loba anu ngaragem agama karuhun teh. Beki singkur nya lemur, beki kanel ageman agama karuhuna teh. Eta henteu aneh. Sabab bareto kungsi kajadian. Saeungeus Islam nyebar, Kanjeng Prabu Siliwangi sacara demokratis ngumumkeun karahayatna pikeun bebas milih agama. Nah rek tumetep dina agama karuhun atawa rek pindah kana agama anyar. Ku Raja Pajajaran teh sasat dibebaskeun pisan. Saeunggeus Pajajaran tumpur, rahayat anu tetep satia kana agama karuhun teh milih nyingkur tina hirup-hirup kumuh anyar. Mun teu ka tengah leuweung nya nyingkurna teh ka pagunungan. Lumatak teu aneh, basa sanaya ngacacang murupi lemuran singkur hese pisan hayang manggihan lebe anu bisa ngawinkeun manehna ku tata cara Islam teh. Ongko deui harita kaayaan ngan riweuh jeung riweuh bae balukar cita-cita sanaya hayang kawin sacara resmi teh tacan bisa laksana. Kan wae atuh amang da nyaina oge henteu asa dirurusuh. Anu penting mah urang teh geus kedal janji yen rek hirup duaan. Ceuk Nyi Rodia. Sanaya ungeuk minangka satuju kana caritaan Nyi Rodia anu ayeuna mah
katingalina boh dina gumuyuna teh estuning jiga geus dewasa. Atuh ku kituna sanaya teh bakal boga lolongkrang jang nuluykeun deui cita-cita anu mimiti. Nyaeta nutur-nutur di mana nya pasukan Kanjeng Haji Prawatasari ayana. Sanaya tetep kana pilihanana nyaeta hayang gabung kana perjuangan bangsa. Salila nutur-nutur jeung nyuk-curuk teh lalampahan sanaya teu karasa muru ka pakidulan. Ti putat nutug teh cepet ngidul mapai-mapai wewengkon saperti Ciaruteun, Rancabungur, Leuweung Kolot, Bangblas nepi ka Ciampea jeung Gunung Bunder. Tur dina hiji waktu mah anjog bae ka wewengkon Cibungbulang. Ari Cibungbulang teh saderek asil Abu Al-Hafiz. Saderek asil Abu Al-Hafiz. Ari Cibungbulang teh eta teh tapel wates antara wewengkon Bogor jeung Sukabumi mun ceuk itungan kiwari mah. Tapi ari zaman baheula mangaren Sukabumi oge tacan aya. Sabab Kabupaten Sukabumi mah titi mangsa ngadegna oge kakara dina taun 1821. Sukabumi anu ceuk itungan kiwari harita mah masih keneh ngabawah ka Kabupaten Cianjur. Cibungbulang teh wewengkon kebon kopi bogana Tuan Hendrik tah. Saderek ohar-ohara nu Tuan Hendrik kebon kopi teh. Sakitu taun kumpeni kumawasa di tatara priangan kahirupanana ngadon beuki pageuh bae. Lamun bareto urang Belanda teh sifatna ukur ngengken ka patani malar daraek melak tutuwuhan anu sakirana bakal dibeli ku maranehna. Ayeuna mah ku sabab lahan tanah teh anu maranehna atuh sabatae bisa kumaha karep manehna dina makieun lahan tanahna teh dina harti sejen. Bangsa pribumi teh ayeuna mah geus lain rekan usaha tapi geus jadi bujangna kumpeni anu kudu daek diutuh eta. Basa sanaya asup ka eta pilemuran oge. Tuan Hendrik teh manis sakitu jumawana. Urang lembur sasat kudu ngagugu kana kahayangna. Nyaeta melakopi binih ti Tuan Hendrik kudu dipelakeun ku Rahayat. Anu ngurusna Rahayat, anu manena Rahayat. Tapi ari hasilna mah diakut ka Batavia. Rahayat mah ukur cukup diupah beas we. Basa sanaya jeung Nyi Rodiah keur lempang mapai-mapai lembur. Ti hiji imah nyata imah anu ngupuk anu pernahna rada nengang kadenge aya anu nginghak ceurik. Kadenge nama awewe anu nginghak teh nyai. Ceuk sanaya ngaranna heula Nyi Rodiah anu lempang tukanginana oge milu ngaraneg jeung milu ngadedengekeun. Nya amang siga-siga awewe anu keur nginghak teh cing atuh urang teang we bisi kumaonam. Ceuk Nyi Rodiah bari ngingkig miheulaan ngadeuketan imah nu hateupna kirai jeung lantena ngupuk. Henteu uluk salam heula. Nyi Rodiah majo sulusup we ka jero imah sabab pantona ge melenge. Anu boga imah teh awewe. Kira-kira umurnya kitu meureun 30 tahunan lah. Keur nginghak sorangan we bari beungeutna nyulusup kana bantal anu lepet jeung kuleuheu. Di jero imah teh karasa bau hapeuk. Nu mata kitu teh da meureun imah teh arang katojo cahaya panon poe. Ningali sababaraha juru hateupna katemong aya anu marolongo bocor bisa ka judi
lamun usum hujan ka jero imah teh tangtu cai hujan miris. Meureun imah teh remen cipruk kahujanan. Nu matak dina usum halodo kawas ayeuna teh pasti kame barau hapeus. Basa ningali aya anu ngaringkang ka jero imah, eta awewe teh ngarenya greuwas. Malah awakna teh cengkat rek nyempot kana jero bilik bobo siga anu nandangan ka sieun. Ngan saeunggeus tingali yen nu datang teh ukur budak parawan, ka sieunna ngurangan. Malah batan sieun masih awewe teh deukeut-deukeut ka ngarasa heran. Meureun heraneun, bet aya budak parawan anyar pinangih teu pupuguh asup ka imahna. Saha nyai teh siga-siga anyar pinangih lain urang dieu nya. Ceuk eta awewe nyilidik bari nyusutan cimatana. Ngaran kami Marodiah, urang lembur Bantar Jati Girang. Itu jauh di tebeh kaler, kiduleun Gunung Salak. Ceuk Nyi Rodia masih kene ngajanteng dina panto. Leuh geuning, urang jauh, rek ke meuni atawa tas ti meuni atuh. Ceuk pribumi heraneun. Keur ngalalana we, keur ngitung lembur ngajajah milangan keri. Henteu puguh anu dijugjug pisan. Sasat ukur nutur-nutur indung suku we aceuk. Temal Nyi Rodia matak heran anu ngadenge. Leuh, maniku lampar. Sorangan lampahan teh nyai. Ceuk pribumi. Dua anjeung pisalakieun, aceuk. Itu keur nungguan di luar. Da meureunan bisi kagok ari ngajang ka imah anu ukur dieusian ku awewe wungkul mah. Temal Nyi Rodia deui. Kutan. Pribumi mah ukur tibang nyebut bangun anu teu paluru narima semah. Nyi Rodiah mah surti. Naon pangna pribumi siga anu teu purun kadatangan semah. Kami teh kabeneran keur ngaliwat bet ngadenge aceuk nginghak bangun anu keur nenangan tunggara anu pohara. Nah aya perkara naon atuh aceuk? Ceuk Nyi Rodiah nalengteng. Tapi anu ditalengteng batan ngajawab mah ngadon ngaheruk. Mentong asa-asa aceuk. Hade bejakeun bae ka kami. Ceuk Nyi Rodiah siga anunya bisa ngungkulan kasusah batur. Tapi anu ditalek mah anger we ngahruk. Malah mah cipanona teh nyurujud terus-terusan. Bandal kuleuheu teh mani geus juuh ku cipanon. Saha ngaran aceuk teh? Nyi Rodiah anger ngajak cacarita. Dari ini. Saha? Dari ini. Ceuk Nyi dari ini dieja dabongan Nyi Rodiahna siga anu kurang denge. Dari ini. Ceuk Nyi Rodiah. Nya dari ini. Gorengnya. Akur jeung nasibna. Nasib aceuk mah goreng teh pisan. Ceuk Nyi dari ini mani hayang pol ngaku goreng nasibna teh. Ngadenge Nyi dari ini ngaku goreng nasib. Nyi Rodiah mah ukur mesem. Nu mata kitu teh atuh da manehna mah geus biasa. Nasib goreng teh geus henteu dipake ka sedih deui ari keur dirina mah. Kumaha goreng teh? Pokona mah goreng we. Nya da goreng teh rupa-rupa atuh da aceuk. Omong Nyi Rodiah deui. Pokona mah mun aya nasib panggorengna sadunya eta teh nasib aceuk. Tema Nyi dari ini bari nyusutan deui cipanona. Kusabab diajak ngobrol bae ku Nyi Rodiah. Nyi dari ini teh ngadadak poho kasedihna. Ukur panona we bari entit. Salaki aceuk teh balangsak hirupna. Sabab ukur buburuh di kebon kopi, Nyai. Buburuh di kebon kopi. Bogana kumpeni mah da geus nasibna sararea atuh aceuk. Tema Nyi Rodiah bari semu. Bosen ngadengena. Nya, ari kitu nama. Tapi kusabab kaayaan kitu geus
Nyeret hirup anu pinuh ku nista puguh oge. Ceuk Nyi Darini. Nah kumaha kitu acek make disebut nista sagala rupa. Cik Nyi Rodiah jadi penasaran. Samemeh ngajawab teh Mitra. Ngarenghap heula sababaraha kali. Pamustunganana Nyi Darini medal pangalaman. Kieu kajadianana teh. Cenah. Bari daradat bae cacarita. Nyi Darini teh boga salaki ngaranna Hapsari digawena di kebon kopi bogana Tuan Hendrik. Dan hanya kal bekas salaki teh ririwit geringan bae. Eueuh, mangkaning ari digawe di kebon mah kudu buta tulang buta daging atuh acek. Puguh we atuh Nyai. Tema Nyi Darini bari nuluykeun deui caritaanana. Ceuk Nyi Darini ku sabab salakina teh tik-tik berek bae atuh digawena di kebon oge henteu junun. Ari digawe henteu junun teh atuh heurek ti mana nya meunangkeun rejeki. Ngan salilaki Hapsari geringan ari dahar mah tara nepikeun ka kakurangan. Beas mah aya bae sanajan ari deungeunna mah cukup ukur ku nyetrokan cengek karo uyah. Malah dina hiji waktu mah acek teh tumanya ka salaki acek ti mana ceng teh akang menang beas. Kapan salila ieu teh akang mah henteu kuli. Ceuk Nyi Darini tetelepek dumeh muntas kaluar ti imah, salakina sok ngagemol beas ari balik teh. Ari pokna teh aya we cenah ari rejeki mah atuh Nyai. Tema laki Hapsari bari jegoh batuk sababaraha kali. Mimitina mah tara panasaran. Ngan ku sabab saban henteu kuli, saban ngaringkit beas, Nyi Darini teh jadi keukeuh hayang nyaho. Aitek teh cek salakina, sabenerna mah beas teh dibere injeum ku Manor Gentong cenah Nyai. Beas injeuman. Bener Nyai. Ti Manor Gentong cenah. Malah cek salaki aceuk teh teu salah ti Manor Gentong. Nah kumaha kitu cek salaki aceuk teh. Ari ka kami mah nya ka salaki aceuk bager cenah Manor Gentong teh. Nu matak pilaku pangasih jalma make kudu ditampik sagala rupa. Atuh sabot salaki sacarita kitu teh aceuk mangan saukur bisa ngahuleng Nyai. Aceuk naha atuh aceuk mah manis siga tugeunah. Dumeh salaki ditulungan ku batur teh. Ceuk Nyi Rodiah saenggeus ngabandungan dongeng Nyi Darini. Nu matak Nyai. Ceuk pikiran aceuk mah moal sapati-pati Manor Gentong nyieun polah lamun teu boga tujuan mah. Nya meureun ari anu jadi tujuan mah nya dumeh hayang nyieun kahadean we aceuk. Ceuk Nyi Rodiah boga pamanggih. Nya eta puguh lain. Tapi aya nu dianjing cai, aya nu dianjing cai Nyai. Aya nu dianjing cai kumaha aceuk? Manor Gentong malir munding rarakitan lir kuda papasangan. Jeung nu jadi dununganana teh jeung Tuan Hendrik teh aceuk. Nya, jeung si bule si Atah Adol. Ceuk Nyi Darini meuni bangun anu cecebeun pisan. Nyi Rodiah kerung ngadengen Nyi Darini nya campah ka lalaki ieu teh. Hatena mah geus teg bae ngajudi kana hiji masalah. Aceuk teh ngagebeg basa dina hiji waktu Kang Hapsari balik bari awakna teh taratu. Tas gelut kitu salaki aceuk teh. Lain gelut. Tapi tas disiksa ku centeng pukulna Manor Gentong. Har, ongko Manor Gentong teh nyaaheun ka salaki aceuk. Nu matak aceuk mah ti angalna oge geus curiga Nyai geus curiga. Tema Nyi Darini bari neruskeun caritaanana. Ceuk Nyi Darini ku haben bae di inyeuman beas. Henteu karasa cenah Ki Hapsari teh geus boga hutang beas anu jumlahna teh 10 gantang.
Acan ari hutang unak anik mah sabab geus sababaraha kali Ki Hapsari teh mawakeun pakaian keur Nyi Darini. Eta teh kabehanana oge hutang. Hutang Nyai. Kami teh teu pupuguh jadi raweuy ku hutang. Ceuk Nyi Darini bangun anu kaduhung. Kumaha atuh mayarna Acek? Nya teu bisa kabayar nu mata Kang Hapsari teh. Disiksa bebeakan oge. Ngan dina hiji peuting Kang Hapsari teh nyarita ka Acek. Nyarita naon cenah Acek? Ah nya eta atuh muh matak pika sabaleut. Teh mah Nyi Darini bade neruskeun caritaanana. Ceuk Nyi Darini salakina teh ngasongkeun usul. Anu kadengena matak muringkak bulu punuk. Nya cek salaki Acek teh. Manel gentong teh ngancam-ngancam cenah lamun hutang anu salaput hulu teh henteu dibayar kataur. Akang teh rek dicangkalak, rek diseret, dibawa ka Batavia, kitu cenah Nyai. Ari cek Acek teh atuh ulah Akang, loba kabejakeun geuning anu dikerid ka Batavia teh henteu bisa baralik deui. Ai cek salaki Acek teh nya nu matak hutang teh kudu ditaur. Kumaha atuh naurna da urang teh eces meureun henteu bisa. Ah cenah bisa Nyai. Ceuk salaki Acek teh sabab manor gentong mere bong-bolongan. Ceuk Ki Hapsari munguh matak atoh keur Nyi Darini ari mimitina mah. Atuh terus ku Acek teh ditanya, tah geuning ari nya mah mere bong-bolongan mah kumaha cenah? Yeuh Nyai, samemeh ngajawab teh. Salaki Acek teh nya Ki Hapsari kalah ngahuleng heula. Atuh terus ku Acek teh ditanya deui kumaha cenah Akang bong-bolonganana teh. Ai pokna teh cek manor gentong mah anu bisa naur hutang teh tayalian Iwati. Sia cenah Darini. Kitu pokna salaki Acek teh. Jadi cek cohagna mah Acek teh dititah naur hutang. Nya puguh Acek teh bararingung. Rek di mana boga na atuh kapan Acek mah henteu milu kuli, henteu boga duit. Ai pokna teh cek salaki Acek teh dah henteu kudu dibayar ku duit. Cing teh sarua we masing dibayar ku beas deui oge kami mah teu boga cek Acek teh ka salaki Acek teh. Nya henteu kudu dibayar ku duit atawa ku beas. Cek teh naha dibayar ku naon atuh? Nya dibayarna cenah ku sia, ku awak sia. Tah kitu Nyai, salaki Acek teh ngajenterekeun. Atuh, saterusna kumaha Acek? Nya Acek teh waleh teu ngarti baru kitu. Ceng teh kami kudu kumaula titip diri sang-sang badan kaditu. Cek salaki Acek teh kieu henteu cukup ku kitu. Sabab cek manor gentong Tuan Hendrik teh katajieun ku sia nya ku Acek. Cenah Acek teh kudu jadi gunikna Tuan Hendrik. Teu ngeunah atuh keur Acek teh Nyai. Ceng teh ka salaki Acek ari Akang siga anu weureu. Kapan kami teh keur dipihukum ku Akang piraku rek diserenkeun ka batur dipake naur hutang. Da cek manor gentong oge cenah Acek teh teu kudu pisah jeung salaki. Hartina Acek teh moal kalengitan jadi salaki ataupun kitu deui. Salaki Acek moal kalengitan ku Acek. Maksud teh naon kitu Acek teh anger we jadi pamajikan Kang Hapsari. Ngan cenah cing teh nganaon Akang? Nya ngan kitu cenah sabantuan Hendrik boga perlu ka Acek kudu deuheus ka ditu. Ah, nyata Nyai, nista cing teh Akang mah nista. Nah Akang teh meuni dadaekan di kitu di kieu teh Akang. Ari Akang mah teu boga kahayang rek kitu rek kieu oge nyerenkeun kumaha Acek wae. Cen lamun Acek luas ningali Akang dicangkalak dibawa ka Batavia, nya montong daek diutuh dietah ku Tuan Hendrik. Tapi sabalikna lamun Acek nyaah ka Akang,
nya Kakang Hapsari nya meureun wayahna we da ayeuna sasat aceuk anu jadi gunung panangeuhan keur neruskeun lalampahan hirup urang teh cenah kitu ceuk Kang Hapsari teh puguh we atuh Nyai basa ngadenge salaki cumarita kitu aceuk teh keheul aya watirah aya keheulna atuh da salaki meni asa teu ngajenan pisan tiraku pamajikan dipake pamayar hutang ani watirna di salaki teh geus teu daya teu upaya awakna teh kuru pipina teh kemong jiga nu sok kadongeng gawena ge nganjugrah jegroh batuk malah sakapeung mamun batuk teh meni kaluaran getih kacipta lamun manenan teu banting tulang meureun nasib salaki aceuk teh moal kajait jadi mun aceuk teu daek nyubadanan eta kahayang salaki meureun manehna teh pasti dicangkalak dikerid ka Batavia kumaha teuing nasib manehna di pangbuangan jadi kumaha atuh pamustunganana aceuk Ceuk Nyi Rodia bari olohok. kumaha deui atuh sabab ukur eta hiji-hijina tarekah malar Kang Hapsari teh teu tulus dikakaya Ceuk Nyi Darini bari terus we ngadingdiut ka nyerian. Jadi salila ieu teh aceuk dialung boyongkeun nya sapeuting sare jeung salaki sapeuting isukna dikeren diengon Tuan Hendrik. Ceuk Nyi Rodia tumanya togmol. Ditanya sarupa kitu Nyi Darini ngadon beuki ka nyerian. Ceurikna oge ngadon beuki narikan. leheung ukur keduaan da ieu mah digilir aceuk teh kutiluan deuleu kutiluan kumaha teuing sieun rangsak we aceuk mah Ceuk Nyi Darini ceurik ka nyerian. Baru kutiluan genah nah aceuk teh boga hutang katiluan aceuk kaduaan meureunnya da anu saurang deui mah salaki aceuk jeung salaki aceuk mah atuh jadi opatan deuleu lain tiluan tapi keun tong dihitung salaki mah da geus biasa ieu Alah, sok sieun katuduhan we nu ngadongeng ieu. Boa meureun ku Ahong Bedagong nya. Saderek Ahong Bedagong alah. Wah, jeung salakina mah da biasa atuh nya. Ieu saurang deui saya saurang deui. Pohara nya mitra. Mitra kaum dangu Nyi Darini bari anger ramisak jeung euriheun dina cacaritana teh. Sabot kitu panto dipelengekeun ti luar geus kitu sup sanaya. Mimitina mah Nyi Darini teh reuwaseun dumeh aya lalaki anyar pinangih asup ka jero imah ngan saenggeus Nyi Rodia ngabejaan. Yen nu datang teh aya lian iwati pisalakieun manehna. Nyi Darini kakara teu reuwaseun teuing. Rodia ari Nyai. Tatalepek teh meuni ka jero-jerona. Ceuk sanaya ngageungeuleukeun dumeh Nyi Rodia mani merele tatanyana teh. Lain rek ngera-ngera batur amang tapi urang teh kudu apal pisan ti ka mana manusa nyieun kajahatan ka sasama manusa deui. Tema Nyi Rodia nyaritana teh semunyeun. Saliwat masih ganu amak ka sanaya. Padahal anu nya nama keheul jeung ceuceub kana paripola sabatara jalma anu geus ngakaya hirupna Nyi Darini. Basa sanaya asup ka imahna. Paroman Nyi Darini ngaradak kreup geuneuk rai pias. Aya era, aya sedih, sabab nasibna anu pikawirangeun teh geus kanyawan ku batur. Ulah asa-asa bejakeun we nasib aceuk teh ka pisalakieun kami. Supaya naon Nyai? Supaya aceuk beuki wirang kitu. Ulah salah sangka pisalakieun kami mah jalma soleh, jalma tukang tutulung jeung bebela kana nasib goreng anu karenapan ku saha bae. Nyai mah gagah bari nyarita teh dia. Ceuk sanaya motong kalimah
Nah amang mung gitu nulungan acek dari ini. Lain gitu dia, lain gitu. Tah munnya amang kudu nulungan acek dari ini. Karunya amang bet nasib awewe tengan dicacampah bae. Geus sabaraha hiji, geus teu kahitung. Nasib awewe di zaman baheula nepi ka ayeuna teh sok dicacampah bae ku lalaki. Ceuk Nyi Rodia jadi ras inget deui kana nasibna. Hehehe, cager, wara mitra, ajakal ke bujeng neng nong. Dugi ka dieu heula, insyaallah enjing diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.